Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Bim Bim di acara Humoria. Dan di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang edukasi. Dan edukasinya adalah manfaat air putih. Pemirsa, air putih ternyata banyak sekali manfaatnya. Menurut analisa para dokter-dokter ternama di seluruh dunia, air putih itu bisa bisa menetralkan asam lambung, terus bisa menguras zat-zat kotor yang ada di tubuh kita, dan juga bisa mencerahkan wajah. Tapi jangan salah pemirsa, yang namanya air putih ternyata ada bahayanya juga. Dan bahaya air putih itu adalah bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Cut. Kumaha? Masa air putih bisa menyebabkan darah tinggi? Kumaha caritana? Ganti konten. Masih? Enggak bisa dicarekan. Ku netizen dibully. Kumaha? Ganti. Kameramen rewel. Oh ya, pemirsa, maaf. Kameramennya biasalah masih amatiran, rewel. Jadi sebenarnya bahaya air putih itu yaitu bisa mengakibatkan darah tinggi. Karena saya pernah mengalaminya. Dan kalau Anda pengen tahu cerita yang selengkapnya, tonton saja liputan berikut ini. Gagal, ya mah gagal. Ganti lah. Yul, ya orang ngeri dua nya di dia. Tadi penting jelas status si Tio jeung si Sabro teu. Henteu, kumaha? Geuning kajileuna si Ganu senangnya jalan-jalan, makan-makan, si anu ngarareunah kitu. Ilok di. Ngomong-ngomong barudak si Tio jeung si Sabro gawena di mana di? Iyong heueuh, di Jakarta meureun. Di Jakarta. Di naon? Ada yang mah di restoran geuning, yang di rumah makan. Oh, pantesan penting dina status kajileuna jalan-jalan, makan-makan, sehingga nu enak gitu. Yang di restoran ya gawena. Di rumah makan. Tapi Yul, Naon di, siga nu ruas kitu. cenah ge cek batur lamun gawe di restoran mah barang kana teh sesa. Sesa naon? Sesa urut batur. Sesa urut batur kumaha di? Ya, kata saya nu meuli teu beak. Nah, sesa nanti ku barudak. Ilok di. Heueuh. Oh, berarti budak dua eta teh barang hakana sesa urut batur. Heueuh lah. Ih, geuleuh aing mah. Yul, Naon? tadi jaga menang duit tante deh. Menang jenuh. Pakai beli jajan be atuh. Jajan naon? Barang teng lah, padunungeunna yang minum ya. Heuh atuh. Nungeunah Yul. Si Wahyu sih ka mana nya? Sesuai teuing disuruh melihatkaneun teh. Apakah Surabaya dinya meulina? Iluk teh kelap razia. Kan teu make masker. Tuh geuning datang. Kamana heula di mana sih? Sesuai teuing. Pan tadi teh urang ka warung Bituti. Ada hek tukang warung teh keur mandi. Urang kalah diintip bae ka kamar mandi. Ada hek zaman teh keur ditata ranjang. Wah, nu bener. Terus kemana katempo? Katempo atuh kabeh. Kumaha? Alus itu barangna.
Guluna kandel tante deh. Dan nu mandi nama lain Bituti, Terus saha? salakina. Maneh mah ngesusunan nih susu. Tah, ya. Yo, mana sih kumaha deh? Manya imut saya heran, ai maneh mah susu. Ya, ayeuna urang ek nanya ka maneh. Bahasa Indonesiana cai herang naon? Air putih, Terus ieu susu warnana naon? putih. Sarua bae lin. Atuh entah beda. Ya mah herang eueuh rasaan eta mah aya amis. Hayangnya maneh Atuh hayang, teu ieu kut urang. gah teuing ih ut maneh mah, tabies. Nyanggeus atuh gah mah eta inum. Kudu bae diinum cai herang. Kesal. Yul. Ganti bae ku kopi jeung ah. Beli Gantinya ku kopi. Heeh. Ganti bae ganti. Atuh. Tengah cai herang mah. Si budak kumaha nya disuruh meuli susu. Meuli jeung dewek na hungkul. Ayo urang dibere cai herang. Dasar budak loho. Dah suwe si Wahyu mah disuruh meuli kopi ge. Tuh geuning datang kopina. Kopi euy, kopi. Ya, Mana mah sesuai teh atuh geuning. kan kudu lempang heula, kudu nyieun heula. Ai. Yo, mana si kumaha? Manya dibere cai herang deui bae. Ya, os, urang teh karunya ka maneh, nyaah ka maneh. Maneh pan boga penyakit mah jeung asam lambung. Jadi ulah jenuh teh ngopi, bisi kambuh. Terus urang kumaha? Maneh mah nginum cai herang bae. Cai herang eta teh bagus untuk kesehatan. Atuh geus ba, minta rotina. Yo, os, maneh teh orang kampung, geus biasa ngamaman oyek jeung sampe. Jadi menyatu roti teh bisi mencret. Maneh mah teu bener. Yo. Enak mah geus meuli mie bajung. Pan maneh mah geus ngopi, geus nyusu. Ayeuna pamesenkeun mie di Endogan, di Caesinan, di Caosan. Sing jenuk jung. Maneh mah ngaribuhkeun. Geus jung kuat jung. Awas kun mun teu bener deui. Yo. Urang dogna duanya. Tungguan di saung di ditu tuh. Cerewet geuning. Ngaribuhkeun bae eta jama. Ayeuna mah dikerjain Wahyu. Bongan be tadi beli susu, orang dibere cai herang, beli kopi, dibere cai herang deui. Awas tuh. Tuh geuning datang, mina. Geus kencot ya. Ya, Wahyu, naon deui? mana si kumaha? Tadi meuli susu, dibere cai herang. Meuli kopi, urang dibere cai herang. Ayeuna meuli mie, dibere cai herang deui bae. Tenang os, ulah waka emosi. Wing teh karunya ka maneh, nya ka maneh. Nah, dobol lah. Yo os, pan maneh teh boga penyakit mah jeung asam lambung. Jadi menyatu mie instan bisik mah maneh teh kambuh. Jeung deui maneh teh alergi. Menyatu endog sok mantak bisulan. Bisulan Geus dobol sehat lah. mah teh herang bae. Dobol, bisulan dobol lah. Minum cai herang tita tadi yo, beuteung geus kembung kieu yo. Geus nginum bae cai herang, mie sehat. Gara-gara minuman cai herang tita tadi bisa jadi darah tinggi yo. Lok deh, minum cai herang mantak darah tinggi. Heulah. Ya buktina minuman cai herang tita tadi urang jadi darah tinggi.